Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana wae wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae pawarawargi nuju aya dina kawilujengan sehat dahir sehat batin, aya dina panangtoyon kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Kalayan naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmanah, kalian tiasa nyarengan dina anggone ngalakukeun aktivitas sadidinten. Dina dinten ieu teh masih neraskeun carios nu ngelmu rawarontek. Ieu carios sebagian ageungna mangrupikeun kisah nyata tina kajantenan anu kaalaman ku penulisna mangsa katukang. Nanging bilih dina ieu carios aya anu kasabit nami kasebat jenengan oge tempat panglinggihan. Mugi agung cukup lumur jembar pangampura. Daya maksad kanggo nyebat jenengan salira. Eta mah panginten mungkal resan wae jenengan salira sami sareng anu aya dina ieu carios. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun. Pun awiktu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu ngelmu rawarontek bagian ke-15 karyana Andang SR Gayuda. Sanggeus ngarasa cukup dina reureuhna laju Wisnu kamanaka nguniang hudang anu maksudna rek neruskeun di lalampahanana. Tapi can oge panceg dina ajeg juk-ujug anu kumolebat ngarah kana ti corona. Kurilapna cahya anu kumolebat ka manehna mere totonden sangkan iatna. Laju ngan sakilat Wisnu anu can jejeg dina ajegna teh ngagorentelkeun awakna. Saterusna ngagajleng hudang deui. Celeb anu kumolebat teh nancep dina tangkal johar urut manehna reureuh. Barang direret ku Wisnu, horeng anu kumolebat muru manehna teh mangrupakeun peso balati. Lakadalah aya durjana ieu mah. Wisnu ngagreneng bari luakli ka sabeudeureun tempat. Awakna rancingeus dina kawaspadaan. Hei budak ngora, montong wangka ingkah. Sahabat Wisnu luak liuk ujug-ujug aya sora anu ngapentak. Laju lucurung jeleng sababaraha urang laki bosongot pikasieun. Langsung ting bedega hareupeun Wisnu bari kabeh oge ngabar bedog.
Ke saha ranjeun kisilah bet make ngabongan sagala. Aya perkara naon jeung diri kula. Wisnu langsung tumanyakan keur ngabedega anu teu jauh ti manehna. Tangtungan aki-aki rengkung begang. Tapi awakna katempo cangker, matana moncorong siga mata naga. Hurung ngabarkeun sima. Bisi siapa panasaran ngaran aing Ki Sarkawi. Guruna Sirahong jeung Silam Sijan. Horeng anu tadi maledog ku balati teh Ki Sarkawi. Pingpinan garong anu geus kaceluk ka aun-aun kakoncara kacana pria. Jadugna rampok anu sakti taya tanding. Tadi teh rombongan manehna pas nepi ka palebadinya nempoeun aya nu keureuh dina handapeun tangkal. Ki Rahong langsung ngabejan guruna yen eta jalma teh anu keur disusul-susul ku manehna nyaeta Wisnu Kamandaka. Oh, jadi anjeun teh guruna Ki Rahong jeung Ki Lamsijan. Maksud anjeun rek naon pangna nyusul-nyusul diri kula Ki Sarkawi? Najan atina surti tapi Wisnu anggar kedal pananya ka Ki Sarkawi. Lah kadalah jadi sia teh can ngarti. Yeuh Wisnu Kamandaka budak sakepeul jeung bajuna. Aing nenengan sia teh rek mojoran sia. Ki Sarkawi ucap-ucapanana kasar garihal. Suaban asa aing pangjagona. Ujub takabur majar manehna bisa nyabut umur batur. Ari aki-aki kolot ku maneh ngomong teh si gawe anu nya. Yen Andika teh bisa nyebut umur batur. Kula mah moal paeh ku Andika sabab hirup jeung maot diri kula aya dina katangtuan pangeran. Wisnu Kamandaka teu leudeng taya karingdang. Najan anu keur disangheureupannana lain jalma samanea tapi dina diri Wisnu teu aya aras sakasieun. Ngaran-ngaran anu keur ngalalakon nyarupaning pibayaeun model kieu geus pasti bakal kasorang. Kitu ceuk gerentesna teh Wisnu. Dasar budak edan sakedeung deui geus sia teh kojor ku aing. Koroyok barudak keun aing rek nyakseni heula. Hayang nyaho ku maketakna ieu budak bojaringawa teh. Ki Sarkawi ngagorowok nitah ngoroyok Wisnu Kamandaka. Atuh harita keneh Ki Rahong jeung anak buahna langsung julung-jeleng ngareponan Wisnu. Ciat modar sia Wisnu Kamandaka. Kolebat bedog Ki Rahong komalebat ngarah beheung Wisnu Kamandaka. Gerakan anak kacida cepetna sabab Ki Rahong geus apaleun kana wasen Wisnu. Jadi dina narajangna dibarung ku gerakan-gerakan anu kacida cepetna. Barang bedog Ki Rahong komalebat ngarah beheungna set Wisnu gentak narik suku kencana ka tukang. Plos bedog Ki Rahong ukur ngahakan angin. Kolebat aya di bedog anu kumolebat rek narok sirah Wisnu. Kilak Wisnu ngibisan awakna. Laju siku katuhuna diusikeun ngarah gado musuhna. Cedak. Aduh. Saurang anak buah Ki Rahong ngoceak, sungutna langsung beleboran ku getih. Huntuna potong tilu siki. Laju unur-unuran bari humarurung nahan kanyeri. Datang di panarajang ti anak buah Ki Rahong, pedog panjang nyurubuk rek mubles beteung Wisnu Kamandaka. Tapi Wisnu dina gerakan anungan sakilat narik suku katuhna kagigir. Plos bedog musuhna ukur ngahakan angin. Laju leungeun musuhna dirawel ku leungeun kencana. Kalian sanggeus leungeun musuhna katewak laju diperilitkeun. Saterusna dipapag ku tuur katuhuna. Krak sada tulang potong. Tobat. Saurang di anak buah Ki Rahong kocak dengek.
laju mundur ngajauhan pakalangan. Saterusna bari nyekelan leungeun anu pites lebah sikuna manehna ngadon ngalumpuruk bari gegerungan. Seak saurang anak buah Kirahong cumurelat bari ngaheumbatkeun bedogna dina jurus bulan sabit. Anu diarah rek nigas beheung Wisnu ka Mandaka. Tapi Wisnu langsung jingkrak ka tukang dina jurus dewa monyet. Dajungan sakilat awak Wisnu kumolebat narajang musuhna anu tadi leungiteun sasaran. Awakna kumalayang dina jurus sok mojin. Teu salah deui suku Wisnu ngacedak kana iga musuhna. Krek sada tulang potong. Tobat saurang deui anak buahna Kirahong ngacrit maratan langit. Iga burungna ngablatok potongkeun aku panarajangna Wisnu ka Mandaka. Suku katu Wisnu anu diisi ku tanaga jero tanggal pisan kana iga musuhna. Anak buah Kirahong anu tinggal saurang deui kacida ambekeunana. Kawanina ngadadak hudang ku sabab aya kisar kawi anu dipake andelan. Awakna ngagajel mur Wisnu ka Mandaka. Pedogna kumolebat rek nyabat beteung Wisnu ka Mandaka. Dina kayaan kitu Kirahong oge teu cicingeun. Awakna kumolebat ngaheumbatkeun bedogna rek nigas beheung Wisnu ka Mandaka. Wisnu ka Mandaka meunang paranajang sarupa kitu sakilat narik suku katuhuna ka gigir bari terus ngareundeukna jurus tarate katiup angin. Daju dina gerakan anu teu kabade ku musuhna Wisnu ngagunakeun jurus malipir pasir. Dua panarajangna ngeplos daya nukina. Kalangan sakilat Wisnu hudang bari dua dampaleungeunna dipake ngadorong awak Kirahong. Kibeg awak Kirahong ngakibeg. Aduh iyo anak buah Kirahong anu tadi rek nubles Wisnu ka Mandaka kocak dengek. Horeng manehna katigas ku bedog Kirahong anu ngabangkieung alatan didorong ku Wisnu. Getih ulawaran tina tak-takna anak buah Kirahong. Laju ngagubrak kapiuhan teu hudang deui. Kurang ajar jeung aing tarungna Wisnu ka Mandaka. Hayu urang tarajang beberengan Rahong. Kisar kawi kacida ambekeunana. Manehna langsung kumolebat narjang Wisnu ka Mandaka bebarengan jeung Kirahong. Punten para wargi urang ngasuh heula sakedap. Biasa simkuring sejak ngiringi mutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangkeun ieu dongeng. Atu utamina panginten kanu nameannya bilih YouTube nanti acan di subscribe punten di sagbere beulanya. Teu esane supados di mana simkuring medar di lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalayan tong hilap like-na oge komentarna. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Keun anu saurang nama bagian emangjang keur kitu anu ngagero ka Wisnu Kamandaka. Awakna cumrelat nadah panarajang kirahong. Barang direrek ku Wisnu Kamandaka horeng anu cumrelat mantuan manehna teh Mangkarta. Anu sabenerna ti tadi oge geus aya di belah lebah dinya. Ngan can waniun yeun tindakan naon. Sabab manehna nungguan heula kesempatan anu sakuduna. Kisar kawi anu maksud rek ngarempug Wisnu Kamandaka antukna jadi jojoh patutunggalan. Awakna dorongkung begang kumolebat lir kalangkang. Jurus-jurusna lain kaulinan samanea. Bedogna anu panjang leutik jumorelat nanding kilat. Wisnu Kamandaka ukur jelung jeleng nyingkahan panarajang Kisar kawi anu kacida cepetna. Manehna can bisaeun malikan narajang ka Kisar kawi. Modar siah Wisnu Kamandaka. Kisar kawi sakilat ngahumbatkeun gobang ipisna muru awak Wisnu anu keur kumolebat nyingkahan panarajangna. Atuh dihin pinasti kersayang widi gobang Kisar kawi ngagabres kana pingping Wisnu Kamandaka. Aduh, Wisnu Kamandaka ngacerit laju awakna ngagedebut di bandemah. Pingpingna gudawang kasabet kubo gobangna Kisar kawi. Geti langsung ulawaran babanjiran. Pingping Wisnu gudawang. Jang Wisnu Mangkarta ngagero ka Wisnu Kamandaka. Manehna langsung ngajorel tinggalkeun musuhna muru Wisnu Kamandaka anu keur ngagoler akibat pingpingna gudawang kasebet bedogna Kisar kawi. Tapi basa Mangkarta nepi ka Wisnu Kamandaka manehna olehok mangkadu. Sabab Wisnu Kamandaka geus ajeg deui bari pingpingna anu tadi rek digarek buntung teh bet teu aya urut-urutna acan. Tong teuing hariwang mang kuring moal naon ieu Wisnu cumarita ka Mangkarta anu harita katempona bangun hariwangeun. Saterusna Wisnu kekepruk kana awakna anu kalotor urut ti beubeut. Keun ku umang we atuh urang payunan jang ujang mareureuh we heula. Mangkarta angkohanna mah rek panglawankeun Kisar kawi. Ti ditu mah melangeun ka Wisnu bisi can kaduga deui ngalawan Kisar kawi. Sok sanajan manehna ngarasa seber ku rengkak paripolah Kisar kawi tapi Mangkarta melangeun ka Wisnu Kamandaka. Jadi manehna rek nekad ngalawanan Kisar kawi. Ulah mang keun Kisar kawi mah bagian kuring mending payunan deui kirahong mang. Wisnu Kamandaka ngahulag genapa niatan Mangkarta sabab Kisar kawi lain pilawanan Mangkarta. Elmu main pok Kisar kawi jauh leuwih jaringas batan Wisnu. Bubuhan manehna mah geus legok tapak genteng kadek di dunya kajauraan. Komo deui lamun disanghareupan ku Mangkarta. Lain lawaneunana. Elmu rawarontek. Kisar kawi barang nempon Wisnu dang deui bari teu cecel teu bocel kacida ngajenghokna. Sabab tadi teh Wisnu pingpingna ngomplah ku gobang manehna. Tapi ayeuna geus rapet deui teh urut-urutna acan. Tapi Kisar kawi teu kapapanjangan pikir laju ngabelesat narajang deui Wisnu Kamandaka. Ciat modar siah Wisnu Kamandaka. Kisar kawi gede hate ngarasa dirina luwih unggul dina jurus-jurus silatna. Laju bedogna kumolebat ngarah awak Wisnu Kamandaka. Gerakanna lir manuk dadali nyambaran mangsa. Kumolebat nanding kilat. Teu mere kesempatan ka Wisnu pikeun malik narajang. Hup Wisnu teu eleh gelek. Maneh ngetrukeun sakabeh kabisana dina ulin-ulin jurus karancingesan Kisar kawi di ayonan ku manehna.
Jurus-jurusan digunakan ku Wisnu Kamandaka mangrupakeun jurus-jurus kombinasi. Tumerapna ka Kisarkawi jadi kabingungan sabab manehna kakaraeun manggihan aya jurus-jurus main po siga anu diulinkeun ku Wisnu Kamandaka. Kurang ajar sia. Jadi sia teh boga pangabisa. Sok atuh gerak ketrukeun sakabeh pangabisa andika. Sabab sagedeng deui andika bakal kojor ku aing. Kisarkawi beuki edan, nafsuna ngagugudug. Sebab ieu budak mara teh tetela boga wawasan anu lain dalaworakeun. Koptah raga kula gerapaehan ari nya mah andika bisa mayan kula. Sabab kula mah moal jejerih ku pati. Wisnu Kamandaka teu endak bulu salamar. Manehna tetep teuneng ludeung daya karinglang. Modar sia Wisnu Kamandaka. Barang ngareung kecap-kecap Wisnu Kamandaka nu teuneng ludeung kalayan sesat nangtang-nangtang ka manehna. Laju Kisarkawi jumorelatna gerakan dadarinya mermangsa. Pedogna ngahiuk bangbaraan. Tujuan narik tunggal jangga Wisnu Kamandaka. Hait Wisnu menang panarejang saripak itu ti Kisarkawi kentak narik sukuna ka tukang. Laju awakna ngareundeg dina jurus tarate katip angin. Plos sabatan budak Kisarkawi ukur ngakan angin. Ciat Wisnu gentak kudang beri langsung ngagunakeun sukatuhuna dina jurus tajongan malaikat penakluk iblis. Kolebat sukatu Wisnu Kamandaka mur iga burung Kisarkawi. Aduh, Kisarkawinya gerung, awakna jumarig deug ka tukang. Gerakan Wisnu teu kabare ku manehna, sabab jurus-jurus Wisnu loba anu anehna. Loba jurus-jurus anu dina ulin silat mah teu aya anu kitu. Jadi Kisarkawi kapalingan gerak anu antukna manehna humargungnan ka nyari. Kurang ajar budak edan, rasakeun ieu wawalas ti aing. Ciat Kisarkawi lende amarahna. Manehna asa dicogado ku budak satepak. Laju dina gerakan anu leuwih cepet ti samemehna, manehna kumolebat nyabetkeun bedog panjangna. Tapi Wisnu anu nyadar kana kaayaan, manehna ngawatek acik tapangkeun anu diterapkeun kana leungeun katuhuna. Sabab gandelkeun gerakan-gerakan silat mah Kisarkawi leuwih rancingeus batan manehna. Laju Wisnu pasang kuda-kuda pangkuhna keran, piwirna kunyam-kunyam mapatkeun aji pangawasa. Keur kitu kolebat gobang Kisarkawi rek nugel jangga. Wisnu ringkat ngareundeg dina jurus tarate katip angin. Datang di sabatan kobang ti luhur rek narok sirahna. Curalit Wisnu ngagorentel dina jurus dewa monyet. Kurang ajar, montong awe hayoh we nyingcet. Gerata dah ieu panarajang aing, budak bu jaringau. Kisarkawi kacida nafsuna barang panarajangna tayanukeuna. Manehna susumbar ka Wisnu bari terus-terusan kumolebat narajang dina gerakan silat anu kacida cepetna. Tapi dina sajeroning kitu Kisarkawi beuki hemeng. Sabab ieu anu ngaran Wisnu Kamandaka teh beuki dia ulin-ulin jurusna beuki rancingeus. Kalayan loba gerakan-gerakan silatna anu manehna teu bisa ngabade. Sabab jurus-jurus silatna asa kakara manggih pikeun Kisarkawi mah. Pun para wargi rupina ceros nyambung anu judulna
Nungil murawarontek bagian ke-15 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur nu panjang tiasa ditepang keudi dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanaon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lungur jembar pangampura. Rasa ngapunten kana sanes kanten kaluluputan kalerpatan sim kuring dina enggone ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang jugumakeun atanapi seueur lepatna dina kecap-kecap anu didugikeun ku pribados sihapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.